Urang mimitian ieu teh kumeresan kasur tong poho di kebutan. Aduh eta kasur lagi geus calangap tapi baiklah masih kene bisa disarean. Urang kebutan heula ayeuna mah. Budak teh tadi diusir heula titah ka tengah imah cite ngarah enakeun beberesna. Ayeuna teh bagian nyeuseum baju nu bodas tapi engke we lah kita urang simpen heula ka dinya. Ieu teh si lucu hayang ngilu di papangku di sok resep manehna mah nempo seusehan muir-muir teh hayang nyabak busana teh tuh geuningskeun reroesan. Urang teu neun heula urang nyoehkeun heula sabun ayeuna mah ngarah tereh angeus pagaweanna tong poho ngarepikeun sendal ieu teh terus suwe urang sapu 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 wekeun bae runtahna saeutik oge da ari bersih makan geunaheun nya rareksik komo ari usum hujan mah geuningnya runtah kabaseuhan teh asa kumaha ningalina teh bararaseuh komo ucing liwat naon liwat mah asa rasana teh sahayang garila we pokona mah nya. Tong poho oge di dieu teh urang serok seruntahna teh urang hijikeun urang gantungkeun we kembae dangke gesok aya nu nyokotan pan unggal bulan mayar matakan enakeun teu kudu jauh-jauh micin runtah teh sok gantungkeun we di dinya sok aya nu nyokot unggal sok gogoroan kadang-kadang mah tapi da sok tara aya di jero matakan sok diantepkeun we matak buru-buru sok dikaluarkeun runtah teh ngarah mun si amang-amang datang teh keur nyokotan we tah pokona mah ayeuna mah urang omahna lah hayam we sok poho ari pas masakna teh teu rakep di dieu da sok jeung riweuh ningnya jeung budak matak isukan dewe lah isukan mah lamun masak deui urang videokeun bari teuing dek dikumahakeun deui ge seperti biasa we masih keneh bingung bari ngumah teh sabenerna mah sok mikir rek dikumahakeun rek dikumahakeun tapi teuing kumaha engke we ujung-ujungna mah sok kadang-kadang disimpen geus meunang umah mah atawa digodog heula atawa diungkep engke tinggal ngagorengan tong poho ge kukumah di dieu teh aya naon ngaranna teh aya cai sesa urang asupkeun soalna rek naheur deui. Nah tara meuli kitu teh kadang-kadang mah sok meuli kadang-kadang sok naheur kumaha puruna we ari teu keburu naheur sok meuli eta oge ari keburu naheur mah sok naheur jeung dieu teh aya nu hayang ngasakan mie cenah urang asakan heula asupkeun heula bumbuna pokona mah meureun kitu we nya masak mie mah sarua ge sarua mihna diabuskeun kana cai panas terusana teh si bumbuna diguntingan geus asak mah urang asupkeun we tah ieu tong poho dibulak-balik bisi asak sabeulah lain kunaon tuh geuningnya ieu teh ngangkat seusehan teh geus narekel deui ka luhur da kumaha deui sebenarnya mah da ieu teh sieun ngajengkang tapi da lamun teu naek ka dinya sok nyeri cangkeng lamun misalkan make eta mah.